Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin khatamin nabiyyin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya fatahu ya alim, ya fatahu ya alim fatham kabira. Allahumma ftah lana bil khair wakhtim lana bil khair. Puji syukur kagungan Allah Subhanahu wa ta'ala anu maparinan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat dina ieu waktos. Mudah-mudahan salalamina urang kaayaan dina dipaparinan khususnya nikmat iman sareng Islam disarengan ku taufik sareng hidayah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sholawat sareng salam tetap dicurah limpahkeun ka junjungan alam yani habibana wa nabiyana kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ka kulawargi, ka para sahabat, tabi'in sareng tabi'atna, urang salaku umatna pamudah-mudahan keung syafaatna di yaumil qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Para kasepuhan wargi sadayana, teraskeun deui turesan urang sadayana sebagai jalmi mukmin hartosna jalmi anu iman, sebagai jalmi Islam hartosna anu ngajalankeun kana parentah Allah syariat anu dicatat ku Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Segala bentuk parentah Allah, segala bentuk dina ibadah ka Allah kamari kurang dibahas nyaeta sadayana adalah doa. Anu mana eta doa teh adalah nuhunkeun ka Gusti Allah. Naon sababna nuhunkeun ka Allah? Sabab dawuhan Allah, ud'uni astajib lakum, minta anjeun ka kaula, ku kaula bakal diijabah. Doa itu semata-mata karena perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setiap jalma anu ngenta ka Allah berarti keur ngajalankeun parentahna Gusti Allah. Setiap jalma nu keur ngajalankeun parentahna Allah maka eta adalah jalmi anu beriman Islam, tegesna yakin ka Allah jeung ngajalankeun kana parentah Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kasepuhan wargi sadayana, dawuhan Ibnu Athaillah, al-mu'minu tus'iluhu thana'u 'ala Allah ta'ala an ayakuna li nafsihi syakiron wa yushkiluhu huququllahi an ayakuna li hududihi dzakiran. Hartosna nyaeta jalmi anu mukmin, jalmi anu iman ka Allah, maka eta jalmi hirupna bakal sibuk muji Allah, bakal sibuk bersyukur ka Gusti Allah, sehingga
henteu sempat memikirkeun atawa mikiran diri sendiri, jeung teu sempat ngalakukeun naon anu dipikahayang ku hawa nafsu, poho bae kana kapentingan diri sorangan teh anu emutna adalah naon anu diparentah ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap aktivitasna para kesepuhan wargi sadayana, terkadang urang sebagai jalmi iman ka Allah, tina lisan urang lamun ditaros jalmi iman, dina KTP Islam hartosna jalmi anu ngayakinkeun boga pangeran jeung yakin kana sagala rupa itu adalah ciptaan Allah, jeung yakin kana sagala rupa bentuk perilaku orang la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Teu aya daya, teu aya upaya, teu aya daya dina ngajauhan sagala kagorengan, wala quwata jeung teu aya kakiatan kanggo ngalakukeun taat illa billahi angin ku pitulung Gusti Allah. Tapi terkadang orang sok ngarasa sedih kusabab orang mikirkeun diri sorangan keneh daripada mikiran kakawasaan Allah, daripada keyakinan orang anu selalu dipandang ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang sok terkadang ngarasa sedih asa dijauhan ku batur, ku dulur asa dijauhan, ku tatangga asa dijauhan, sehingga urang sok terkadang putus asa, sehingga urang sok terkadang ngarasa miskin. Pokok bahwa urang teh selalu dipandang, selalu dibabarinan kanikmatan, selalu dibarengan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Urang sok terkadang ngalakukeun hiji aktivitas, ku anak asa teu didukung, ku kulawarga asa teu didukung, ku tatangga asa teu didukung, asa eueuh nu ngadukung hirup teh kadituna sedih, kadieuna miskin. Padahal sadayana bentuk dukungan jalma, bentuk dukungan makhluk, bentuk dukungan manusia moal aya nanaonan pikeun kahirupan urang. Urang bisa berhasil segala sesuatu tercapai karena didukung, karena dikersakeun, karena diurus ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi urang sebagai jalma mukmin itu didawuhkeun ku Ibnu Athaillah, sibuk hatekna teh muji Allah, sibuk hatekna teh bersyukur ka Allah. Henteu sempet mikiran diri sorangan teh, henteu sempet komo mikiran batur. Biasana tina setiap permasalahan urang sok ngarasa miskin kusabab urang mah mikirkeun teh perasaan batur ka urang. Oh, meureun kuring mah dipikahewa ku anu, meureun kuring mah dipikasebel ku anu, dijauhan ku anu.
eta teh kosok nimbulkeun rasa miskil, rasa sedih. Padahal ieu urang itu lain anu henteu paham masalah batur, tapi urang teu paham masalah diri sendiri. Urang sok terkadang kieu ibu boga masalah jeung jalma, teras urang nyaros kieu, aing mah teu ngarti eta jalma bet kalakuana teh kaos kitu. Aing mah teu ngarti urang kumaha kuring teh ka anjeunna teh, tapi anjeunna teh nah geuning kaos kitu. Ningali budak badeg, aing mah teu ngarti ka maneh mah geuning mah dibangor-bangor teuing. Leres. Urang mah osok berusaha hayang mengerti kahirupan batur. Padahal mah anu aslina urang adalah teu paham kana kahirupan urang. Urang itu teu paham, teu boga ilmu, henteu nyaho. Sehingga urang itu sok hayang dimengerti ku batur. Padahal mah setiap jalma itu sifatna beda-beda, karakterna beda-beda, kanyahokna beda-beda, ideng jeung henteukna beda-beda, kualitasna ge setiap beda sirah itu beda pemikiran. Lamun urang mengerti, lamun urang paham, bakal bisa menyikapi jalma anu beda-beda. Kumaha ngahareupan budak, kumaha ngahareupan kolot, kumaha ngahareupan salaki, kumaha ngahareupan rubiah, kumaha ngahareupan tatangga, kumaha ngahareupan guru, kumaha ngahareupan setiap jalma beda-beda sifat. Lamun urang paham, diri urang mengerti, urang boga ilmu, pasti urang bisa menyikapi berbagai jalma anu bentukna rupa-rupa, anu pemikiranna beda-beda. Jadi anu teu paham teh, anu teu ngarti teh batur ta diri urang. Bu, lamun urang dina hiji penting sok ngadukeun ka Gusti Allah, kumaha ya Allah, hampura abdi loba dosa, hampura abdi teu ngarti ya Allah, hampura abdi teu paham ya Allah, sehingga abdi teh ku si anu dipikahewa dan teu salah si anu mah manah kitu ge meureun kalakuan urangna goreng. Ya Allah, kuring teh teu ngarti ya Allah, kuring anak teh kaos kitu teu salah, anak mah manah kitu ge meureun kuring salah ngadidikna. Ya Allah, salaki atau rubiah teh ka kuring ayeuna teh kaos kieu, boro-boro resep ku bahasa, boro-boro ayeuna ku tingkah laku, asana teh dijauhan ku kiceu panon ge, ku dibaturan ge. Ya Allah, teu salah batur mah, teu salah itu mah, nu salah mah diri abdi, abdi anu can ngarti, abdi anu can paham, abdi nu can boga ilmu, can mengerti kana kahirupan kumaha anu sakedah. Tuh, jadi ngadukeun diri sendiri ka Gusti Allah teh. Lain ngabeja-bejakeun batur, ya Allah si anu mah, ya Allah si anu mah. Diadukeun diri ka hadapan Allah. Lain batur anu salah, lain batur anu goreng, lain batur anu teu paham, tapi urang anu teu paham, urang anu teu ngarti. Maka setiap jalmi anu bisa mengendalikan dirina, anu bisa neangan supaya paham kahirupanana, neangan supaya ngarti tindak tanduk tingkahna, bakal bisa menyikapi setiap jalma. Moal aya jalma nu hewa ka urang, moal aya jalma nu sebel ka urang, moal aya jalma nu ngajauhan ka urang, moal aya jalma anu mitnah ka urang, lamun urangna kalakuanna bener. Laras. Jadi sing sibuk bae mikiran diri sendiri, ulah mikiran batur.
mikiran diri sendiri. Lamun jalma geus mulai mikiran diri sendiri, oh bakal kapendak didinya ya Allah abdi teh mikiran diri sendiri baik hayang dikumahakeun ku batur. Tapi abdi teu pernah berpikir kumaha carana abdi bersikap tingkah pola ka batur. Kumaha carana abdi resep kanu sahandapeun ngadidik kanu nuturkeun jeung ngahormatan kanu saluhureun ngamulyakeun ka sesama. Teu pernah mikiran sapertos itu. Urang mung saukur sibuk kumaha carana batur ngahormatan urang, ngahargaan urang jeung resep ka urang. Padahal mah anu mata mulia hirup urang, lain dihormatan batur, lain dipikaresep ku batur, lain dimulyakeun ku batur. Tapi mulyana jalma mungguh Allah adalah jalma anu selalu menghargai batur, anu selalu memuliakan batur, anu selalu menghormati batur, selalu ngajaga jeung nutupan kana aibna. Para kasukuhan wargi sadayana janten uihan deui urang dina kahirupan nu diudag ku urang adalah kabunga katenang, tapi sok salah jalana atawa urang mah mung saukur hayang jadi penonton, lain hayang jadi pemain. Ibu, lamun urang lalajo main bola atawa lalajo poli, jalma sadesa tumbruk kadinya. Kira-kira nu meunang hadiah nu lalajo tah anu main? Main. Anu dihargaan, dihormatan, disambut teh anu main tanu lalajo. Nu main. Cik kira-kira urang dina kahirupan sok loba jadi pemain ta loba jadi penonton. Kieu atuh. Bu, urang resep ningali jalma anu sabar resep. Kira-kira orang siap main dina sabar? Henteu. Ngan urang mah resep numpuna bae leres. Ningali batur jalma teh geuning manis soleh bisa. Resep ibu nu jalma soleh? Resep penonton. Tapi urang teu pernah berpikir hayang jadi pemain. Bu, eta jalmi mani getol setiap 5 waktu berjamaah ke masjid resep henteu numpuna. Hoyong mainan. Urang resep jadi penonton. Erek kumaha urang jadi menang hadiah. Erek kumaha urang dimulyakeun, da urang mah hirup teh mung saukur jadi penonton. Nonton jami nu saleh, nonton jami nu sabar, nonton jami anu taat, nonton jami anu bageur, nonton jami nu ibadah, ditonton bae. Tapi teu pernah berpikir urang hayang jadi pemain, teu pernah berpikir ngalangkahkeun sampean. La haula ya Allah, abdi hoyong jadi pemain. Pemain naon? Hoyong janten jalmi anu soleh, anu sabar, anu taat, anu merangan hawa nafsu, ngendalikeun diri, jeung hoyong janten jalmi anu sibuk bersyukur, sibuk taat, sibuk muji Allah Subhanahu wa ta'ala. Para kasukuhan wargi sadayana janten jalmi mukmin sakali deui tadi sibuk muji Allah, sibuk bersyukur ke Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa anu paling utama dawuhan Kanjeng Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sanes doa dikir anu paling utama nyaeta la ilaha illallah. Wa abdul doa jeung doa anu paling utama nyaeta alhamdulillah. Tuh Rasulullah ngadawuhkeun diriwayatkeun ku Imam Turmudi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban Al-Hakim ngadawuhkeun dikir nu paling utama teh nyaeta la ilaha illallah. Maka kurang sok diaos afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha
ilaha illallah. Wa afdalu doa jeung ari pangutama-utamana doa adalah alhamdulillah. Maka setiap dina doa, setiap pembacaan doa, erek ulama, ek kiai, ek sorangan, ek kerlobaan pasti dikawitan ku alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimi hamdan yuafi wa yukabi umasidah. Doa nu paling utama itu alhamdulillah. Ari sadaya puji eta kagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi doa nu paling utama itu bersyukur. Naon sababna? Sabab la in syakartum la azidannakum. Dawuhan Allah, setiap jalma nu bersyukur pasti ditambahan. Pasti ditambahan. Ditambahan naon? Ditambahan kanikmatna. Lamun dahareun teh mah urang meunang dahareun. Urang bersyukur ke Allah pasti ditambahan ke Allah. Bentuk tambahna kumaha Allah. Mungkin jadi nikmat eta dahareun teh geuning ieu teh tuangeun teh padahal masa aya-aya. Nah, geuning meningeunah karaosna teh. Mungkin bentuk sehat ya Allah, tina tadi tuangan teh nah jadi seger badan hararampang ieu. Naon bae bentuk nama-nama atawa mungkin ditambahan ku jinisna deui. Urang tos bersyukur beuki nambahan beuki seueur sabab kumaha da janjina Allah la azidannakum pasti ditambah. Sabalikna wala in kafartum, setiap zaman kukur karena nikmat Allah, pohok karena pamerek Allah, pohok karena sehat, pohok biasa ningali, pohok biasa urang ngadang, pohok kabumi nu aya nu dicicingan ku urang, pohok urang teh boga budak, boga salaki, pohok unggal poe urang teh dahar, eta nikmati Allah dipopohokeun ku urang. Naon sababna? Mikirkeun kahayang nu can aya. Maka dauhan Allah inna adzabil lasyadid, geura tungguan kanyeri kasusah kabingung sabab mopohokeun ka nikmat di Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Masyaallah. Para kasepan margi sadayana janten tos lah urang ayeuna mah sibuk mikirkeun diri sorangan bae, ulah sibuk mikirkeun batur ka urang, tapi sibuk mikirkeun kumaha carana urang bisa bersyukur ka Allah, kumaha carana urang bisa muji ka Allah, jeung kumaha carana urang bisa ngamulyakeun sadaya makhlukna Gusti Allah tanpa pandang bulu, tanpa keturunan, tanpa kaayaan, ek nu pinter, ek nu bodoh, ek nu beunghar, ek nu miskin, ek santri lain santri, ek kiai lain kiai, ek soleh ek teu soleh, kumaha bae kalakuanna da kabeh ge makhluk Allah, kumaha carana urang bisa ngamulyakeun, ngahormatan jeung silih ajakan dina kasayang, jeung deui urang tiasa silih ajakan ngemutkeun dina naon anu salah karena deudeuh tina hate, karena karunya tina hate. Masya Allah, kebari nyari waspada. Fakta nama susah, tapi yakin urang bakal mulai ngalengkah sampean sakedik-sakedik bakal jadi pemain, moal jadi penonton. Lamun urang tos mulai ngarandakan hate, lamun urang tos mulai berpikir tentang dina hate urang, ngembalikeun deui ka Allah, ngembalikeun deui ya Allah, abdi nu salah lain batur, abdi nu hina lain batur. Maka para kasepuhan wargi sadayana tanda jalma nu dipikaridho ku Allah anu ngarasa dina dirina panghinana, panggorengna, pangruksakna, panghina-hinana di saantara jagat mungguh Allah. Sabab kumaha lamun jalma tos ngarasa hina diri, ngarasa rendah,
ngarasa butuh kadituna bakal kapancuran ku rahmat Allah, bakal dicatetan ku hidayah Allah. Naon sababna? Allah mah resekeun ka jalma anu dina hatena selalu dituturkeun ku rasa hina. Sabalikna lamun jalma dina hatena aya sombong, aya ngarasa aing, aya ngarasa mulia, aya ngarasa bisa, dibarengan ku ujub malah ibadahna ngarasa boga tanaga. Didinya dawuhan Kanjeng Nabi, la yadkhulul jannah, moal asup ka surga seorang jalma anu dina hatena masih keneh aya sombong sanajan sagede biji sawi. Naudzubillahi min dzalik. Masya Allah. Mudah-mudahan urang sadayana selalu terbuka hati urang, selalu resep kana nampi naon anu diparentah ku Allah. Taufik sareng hidayah ya Allah, la haula wala quwata illa billahi aliyil azim. Nya tadi teh ngalengkah pertama nama urang berpikir nah kuring teh setelah lajok bae nempo anu kitu nempo anu kitu, nah lain kuring nu ngalengkah, nah lain kuring anu main. Siap jadi pemain ibu? La haula wala quwata illa billahi aliyil. Tapi kudu ngalengkah. Bu, ayo main poli sok latihan ta. Latihan. Urang keur ibadah ieu keur thalabul ilmi teh keur latihan janten soleh. Komo dina ibadah latihan ibu. Bu, contoh dina salat baik, dina salat. Itu pemain bola ibu. Pemain bola Piala Dunia mainna 5 tahun sekali, latihanna unggal poe. Setiap Piala Dunia latihanna mah unggal poe. Eta teh ari urang salat sapoe sabaraha kali? 5 kali. Latihanna sabaraha kali dina sapoe? Sok latihan teh. Kumaha engke wae nya. Sae urang teh bade duhur teh latihan cara gerakna, malah lamun putra tos ngaos di pondok ujang-ujang cik ieu Bandungan emak salat leres henteu, bacaana bener henteu. Kitu eta teh mimiti main dina jalan parentah Gusti Allah. Anu sorangan bae heula antara urang jeung Gusti Allah. Oke, kadituna urang main naon, main di lapangan sosial jeung papada jalmi. Oke, kadituna main naon, urang main dina muamalah cara kerja pada melan dipikarido ku Allah kumaha. Sehingga urang itu bakal dituturkeun ku rasa sibuk, ngarasa tenang, sok sanajan loba nu ngajauhan, sanajan loba nu hewaeun, sok sanajan loba anu ngamusuhan, tenang hatena. Naon sababna? Da ngarasa dibarengan bae ku Gusti Allah. Ari Allah teh ibu tong boro-boro sare nundutangkeun teu. La ta'khuduhus sinatu wala naum. Allah teh teu nunutan sakiceup-iceup acan. Babarengan bae merhatoskeun bae urang, pangabutuh urang, kahayang urang, kahirupan di mimiti janin di dunia diperhatoskeun bae. Teu pernah eureun merhatoskeun. Matakan setiap jalmi nu mukmin kadituna awalna iman ka Allah, terus Islam ngajalankeun parentahna Allah, kadituna ihsan. Ari ihsan teh nyaeta level anu paluhurna ngarasa bae ditingali ku Gusti Allah, ngarasa dibarengan wae ku Allah. Kadituna nikmat enak sabab perilaku pada melana teh mung saukur hoyong dipandangna ku Allah, hoyong benerna ceuk Allah. Sabab ai jalmi sukses teh ibu lain jalmi anu beunghar, lain jalmi nu jabatan luhur,
lain jalmi anu disebut kiai, ustad, kubu, lain. Jalmi sukses itu adalah inna akramakum indallahi atqakum. Jalmi anu mulia-muliana di antara aranjeun mungguh Allah, akramakum indallahi atqakum. Nyaeta jalmi anu takwa ka Gusti Allah. Kumaha ari takwa teh anu hirupna selalu ngarasa dipandang ku Gusti Allah, sehingga segala perbuatanna mungkarna hayang diburuhanna teh, mungkarna hayang diperhatoskeun teh, jeung benerna teh mungkarna hayang mungguh Allah subhanahu wa ta'ala. Mungguh Allah. Masya Allah, hikmat nyarios mah. Tapi ngajalan kenana nya matakan urang mah Bu, lamun diemotan mah kusyukuring ayeuna kiai beuki loba, nu masantren beuki syukur, pasantren di mana-mana babalata syukur, bangunan-bangunan beuki araragu, masjid beuki araragreng, beuki gede. Tapi kumaha jangan teh dina hatena teh geuning Allah na teh beuki areueuh. Sagala perilaku teh lain karena Allah we. Hayangna teh ya karena manusia we. Balik deui kana dunia, balik deui kana pangkatan. Saeutik kasinggung, saeutik pundung, saeutik Masya Allah. Parasea ulama jeung ulama dina YouTube ningali sok kiai jeung kiai, ulama jeung ulama, santri jeung santri. Masya Allah. Masjid beuki gede, kualitas Islamah beuki gede, tapi kualitas beuki teu aya. Beuki gede masjid, beuki karosong geusina. Teu kacabak ayeuna mah agama teh. Homo pemuda mah beuki jarauh anak orang. Orientasi teh tujuan kahirupan teh agama teh beuki lemah. Geus lain tujuan. Allah teh geus lain tujuan. Padahal mah urang teh ieu teh hirup teh di akhir zaman. Hirup teh di akhir zaman. Imam Mahdi moal lila deui, Dajjal moal lila deui. Usum perang enak teh. Tapi urang sok dina pikiran kalah ka ngarasa hirup billah, sehingga urang cinta urang ke dunia bae, sehingga anu jadi tujuan kahirupan teh timimiti pemimpin sampaikan karaya erakus perkawis dunia, silih seging silih tubruk, silih ngamusuhan. Masya Allah, asa teu nyaman. Nah sababna dina hate beuki karosong Allahna, sabab tadi teh memikirkan dina hatena teh lain sibuk muji Allah, lain sibuk bersyukur, tapi sibuk ku kahayang hawa nafsu. Eta teh diri syukuri bisa. Astagfirullahaladzim. Masya Allah. Paingan dina sholat beuki berat, puasa beuki berat, tak arahna geus lain ka Allah, wirid beuki berat, zikir beuki berat, sedekah beuki berat, husnudon beuki berat, silih ngamuliakeun teh beuki berat bae mah. Urang bisa ngahargaan ngamuliakeun teh ayeuna mah urang mah ku panon urang bae. Cek panon urang teh, ieu mah kiai, urang teh mah handap asor DP da aya ilmuwan cek urang teh. Nah aya jalma bodoh mah deuh ilmuwan ku urang teh mah teh nanya-nanya aja. Padahal mah nu mere ilmu teh Gusti Allah. Ieu mah cenah jami beunghar urang teh ieu teh jami beunghar mah urang meni dihormatan dihargaan ge mani Masya Allah beak dekat. Tapi jeung jalmi anu biasa mah Masya Allah
kayak antekna ngaliwat kakarang gitu ngajak-ngajak aja. Sebab nu dipandangna adalah ku mata urang. Sebab nu dilakukeun ku urang mah pamrih ti sesama. Geus eueuh Allahna, geus lain karena Allah. Lamun urang bisa ngamuliakeun karena Allah, moal pandang bulu. Kiai lain kiai, nu bodoh, nu pinter, miskin, beunghar, hideung, bodas, wawuh, teu wawuh, dihargaan, dihormatan. Duh, ieu ngomong mah ningeunana. Praktek nama urang teh masih keneh ulah pilih. Naon sababna dina hate teu aya Allahna. Naon sababna teu aya Allahna dina hate da urang mah teu pati daek bersyukur, teu pati daek muji Gusti Allah. Naudzubillahi min dzalik. Mikirkeun diri sendiri kumaha batur ka urang, lain urang ka batur. Naon sababna Allah na eueuh. Bu, anu matak nyalametkeun urang teh urang resep ka batur, lain urang dipikaresep ku batur. Catet, Bu, setiap jalmi anu dipika cinta ku Nabi apakah salamet? Bu, tek naros. Setiap Nabi anu dipika cinta ku Kanjeng Nabi apakah salamet? Halo, Bu, bebas ngajawabna mah tenang bae. Enak-enak eueuh hadiahan. Tong sieun salah. Bebas. Bu, setiap jalma nu dipika cinta ku Nabi apakah salamet? Henteu. Hah? Salamet. Setiap Nabi nu dipika cinta ku Rasul apakah salamet? Salamet henteu? Setiap jalmi nu dipika cinta ku para wali apakah salamet? Setiap jalmi nu dipika cinta ku para kiai apakah salamet? Nah, jadi beda ini. Pan para kiai teh warasatul anbiya. Setiap jalmi nu dipika cinta ku jalma soleh apakah salamet? Jawabanna henteu. Teu, Ibu. Ente sakabeh jalma nu dipika cinta ku para rasul, ku para nabi, ku para wali, ku para kiai supaya salamet ente. Kanan Ibu putrana Nabi Nuh dipika cinta. Cek Nabi Nuh, ya Allah, ya teh budak kuring salametkeun cintana eta. Nabi Nuh ka Kanan, tapi dah henteu teh salamet. Abu Lahab pamana Kanjeng Nabi, da mane dipika cinta ku Kanjeng Nabi dipika deudeu. Da mamangna eta teh keluarga tong boboro mamang Kanjeng Nabi mah jalma nu tua nu jauh bae nu hirup engke di zaman akhir geus dipenta Gusti Allah salametkeun umat kaula di zaman akhir ya Allah. Nabi itu sangat mencintai ka umatna. Ka setiap jalma pandang bulu Kanjeng Nabi itu mika cinta. Apakah sadaya salamet? Aina tarasna Nabi. Kita harus buka, apakah setiap jalma dipika cinta ku para nabi salamet? Apakah setiap jalma dipika cinta ku para wali salamet? Apakah setiap jalma dipika cinta ku jalma soleh salamet? Naon anu matak nyalametkeun adalah setiap jalma nu mika cinta ka Kanjeng Nabi, nu mika cinta ka para nabi, mika cinta ka para wali, mika cinta ka jalma soleh. Eta nu moal salamet. Lain cinta Nabi ka urang tapi cinta urang ka Kanjeng Nabi. Lain cinta kiai ka urang tapi cinta urang ka para kiai. Lain cinta jalma soleh ka urang tapi cinta urang ka jalma soleh. Kan gitu dina hiji waktos eta keur dina poe Jumat aya para sahabat Nabi, ya Rasul aya anjeun nyarioskeun bae kiamat. Ira kitu poe kiamat teh. Nah, hadis teh Ibu, sareng Kanjeng Nabi ari anjeun nyalakeun kiamat geus boga naon, boga amal naon, boga bakal naon geuning naroskeun kiamat. Cek eta sahabat, duh abi puji-pujeun gaduh amal teu gaduh ya Rasul, teu gaduh amal jama sageuna kakarek ayeuna ngenal pangeran oge teu aya ya Allah, teu aya ya Rasul.
Cuman dina hati abdi hiji mika cinta ka anjeun sakitu unggul. Maka dawuhan Kanjeng Nabi yuhsarul mar'u man ahabba. Jalma di akhiratna bakal dikumpulkeun jeung saha nu dipika cinta. Oh, jadi nu matak nyalametkeun urang teh cinta urang ka batur, resep urang ka batur, ngahargaan urang ka batur, ngamulyakeun urang ka lain batur anu ngamulyakeun urang. Terus Ibu, kadeku ayeuna mah dina TV, dina YouTube, hati-hati para habaib ayeuna mah bermasalah nasab geuning dipitnah leres. Leres bosok ningali TV teh, ningali HP teh. Anu pas para ulama eta teh fitnah setan, fitnah iblis. Ulama jeung ulama diadu. Masya Allah, para habaib digogoreng, para ulama digogoreng. Kadang sok bingung, kiai ieu jeung kiai ieu urang sok era teh ujian ka urang supaya kumaha urang mika hewa ka jalma saleh. Naudzubillah min. Masya Allah. Urang mika hewa ka para ulama sabab Rasulullah geus nganubuahkeun, geus ngadawuhkeun bakal aya hiji zaman saur Kanjeng Nabi Allah. Kuring tong dihijikeun jeung eta zaman malah jauhkeun zaman dina waktos eta para ulama dipika hewa ku jalma, para ulama geus teu dianggap ku jalma, para ulama geus teu dianggap ku manusia, ongkoh-ongkoh we malah dipika hewa ka dituna. Naon sababna? Dina etalah kamurkaan Allah anu matak turun. Naudzubillahi min dzalik. Jadi sakai penting itu orang dipika cinta ku batur, penting itu dipika cinta ku ulama, penting itu dipika cinta ku kiai, penting itu dipika cinta ku jalma soleh, penting itu penting. Nu penting mah orang mika cinta kabar, nu penting mah orang ngamulyakeun bat itu nu mawi. Masya Allah ka atas teh pengen orang mah hidayah THC beres. Orang bisa teu ibadah tanpa pertolongan Allah. Bisa teu orang ngajohan maksiat tanpa pertolongan Allah. Cik, urang anu hewa ka para ulama pantes teu menang pertolongan Allah. Urang nu hewa ka para kiai pantes teu ditulungan ku Allah. Teu pantes. Urang nu mika hewa ka jalma soleh pantes teu ditulungan ku Allah. Teu pantes. Paingan ibadah urang, salat embung, tahajud teu daek, qomo duha, sosial goreng, koret, silih hewaan, parasea resepna, ngabuka aib hobina. Naon sababna? Da jauh dina pertolongan Allah. Naon sababna jauh dina pertolongan Allah? Urang mah masih keneh mika hewa ka batur, masih keneh goreng sangka ka batur, urang masih keneh resep dipika resep ku batur, urang masih keneh ngutamakeun supaya batur resep ka urang. Abdi sok power ibu matakan lamun sok ieu abdi sok power. Lamun aya jalmi nu pageur ngaradak deugeut kitu nya kasih kuring. Eta teh bageurna teh karena hayang dibageurani ku kuring tah karena Allah. Eta teh mun merekna teh karena hayang dibalas ku Allah tah karena hayang pamrih. Abdi sok ya Allah deugeutkeun jalmi-jalmi ka abdi teh anu karena hayang, karena resepna cintana karena Allah. Ya Allah deugeutkeun jalmi-jalmi teh anu nulungan, anu ngabantuana, anu ngadeukeutana, lain jalmi anu karena hayang ditumpuk ku batur, lain jalmi anu karena hayang si eta mah cenah deukeut ustad, si eta mah deukeut kiai, si eta mah deukeut jalmi, lain karena hayang anu dipandang ku jalma, tapi ajalma anu karena hayang dirina mika cintana karena Allah. Sabab dina dirina geus tertanam setiap dirina itu anu diprioritaskeun adalah wajib mika cinta kasih sama karena Allah. Karena Allah.
jadi ujian. Matakan bu kajalmi mah ulah hewa teuing ulah resep teuing. Urang ka budak ulah hewa teuing ulah resep teuing. Imbang bae. Naon sababna bising teu kakendalikeun keneh. Tong aneh sok terkadang urang teh jeung jalmi teh kadang deukeut kadang jauh. Leres teh bo urang kadang jeung suami ge nya kadang deukeut kadang jauh leres. Normal eta mah normal eta mah wajar. Tapi lamun urang tos mulai ayeuna ngalengkah hayong jadi naon jadi pemain naon pemain setiap lengkah tindak tandukna karena hayang dipandang ku Allah jeung setiap kalakuan karena hayang dibeunteun ku Allah sehingga urang nu diusahakeun adalah ngamulyakeun Allah, ngamulyakeun setiap makhluk Allah, anu mana ciptaan Allah, anu nangtoskeuna adalah Allah, anu merekna oge adalah Allah. Urang ningali jalma beunghar resep, ningali jalma miskin resep, ningali para ulama resep, ningali jalma bodoh resep, ningali jalma nu wawuh nu teu wawuh resep. Didinya lah urang geus tertanam mulai dina hatina aya Allahna sehingga kadituna bakal sibuk bersyukur ke Allah, sibuk muji Allah, bakal tenang dina nalika dicabut ruh ku Gusti Allah. Didinya hatina dibantuan kulisan anu bakal ngucapkeun la ilaha illallah, la ilaha illallah, Allah. Masya Allah. Hampura ieu nyarios mah mani araruduh, nyarios mah jika nu heueuh tapi perilaku mah simkuring can biasa. Abdi ngutip cariosan Gus Dur nyarios ieu. Lamun jalmi resep ka jalmi karena pinterna maka pangeran jalma eta pinter. Lamun jalmi mika resep ka jalmi karena beungharna maka pangeranna adalah beunghar. Lamun eta jalmi mika resep ka manusia karena soleh berarti pangeranna teh kasolehan. Lamun eta jalmi mika resep ka jalmi karena naon intina mah karena ayat dina dirina. Simpelna lamun jalmi mikaresep ka jalmi tanpa memandang ek soleh teu soleh, ek salah teu salah, ek pinter ek bodoh, ek beunghar ek miskin, tetap dipikaresep berarti eta jalmi pangeranna adalah Allah anu nyiptakeun manusia, anu mereka solehan, mereka pinteran, nangtos jeung bodoh, boga jeung henteuna. Sabab anu ditinggalina lain jalmina, tapi nu ditinggalina adalah nu nyiptakeunana. Kitu painten para kasman wargi sadayana. Aduh hampura sakali deui hapunten. Urang mung saukur nincak-nincak dawuhan para ulama. Mudah-mudahan urang sadayana timimiti urang sok terkadang di belah mana urang ngalengkah iraha ngamimitianana. Jalmi anu lebih baik itu adalah jalmi anu memulai saat ini, dimulai detik ayeuna, dimulai langkah ayeuna. Ya Allah, jaga hati abdi, pahamkeun diri abdi, pasihan abdi kapahaman kahirupan sehingga abdi kacaangan ku cahaya iman, cahaya Islam, cahaya ihsan, tegas nama kenging taufik sareng hidayah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Masya Allah. Ke atas ibu namawi